Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Biasa urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka balik teu Cihike teu wudu rurusuhan. Lantaran Aki Mursid bisi arep-arepkeun. Lantaran tadi teh hapan talatah na ulah lila-lila teuing manehna kudu gancang balik. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Teuing manehna nu memang rusuh atawa jelema nu kabeneran pasang rok teh nyeureudeg teuing teu nempo kanu dihareup. Ari lol Widarma kaluar ti lembur, nah atuh ari cedak teh diadu jeung nu nyeureudeg teh nyampeuk. Si horeng teh mah draup sabaturna nu tadi geus mergasa kakarna. Macing nol ya atuh lempak teh euy. Madraup nyentak bari panonna mendeli ka Widarma. Adat-adat nu hayang menang sorangan atuh diheulakeun teh jol-jol ambek we. Kumaha ari kisalah teh di dinya nu ngadupak bet di dinya nu ngambek asana teh bet teu mata kaharti. Widarma nemal memang nu nubruk teh madraup manehna nu nyurudug bangun rusuh. Si laing nu ngahalangan jajalaneun. Gampang we nembak teh. Madraup nyentak deui bari ngamangkeun pereupna. Sabak-bakkeun sirah nu rek dipake nimpuk cukang irung. Lah. Longteng di bawah ngobrol ka. Biedak we kadinya cukang irungna. Papeg jalma bedegong mah. Si Busro cuma labung pipilueun ngagogog. Nya sugan kudu cara sikarna. Si konon teu kebat nyaritana. Lantaran kabur disigeung ku Ki Obing. Widarma barang ngadenge caritana si konon, komo barang mireungeuh polahna Ki Obing. Dikira-kira manehna ngaranjug. Geus bisa dikira-kira. Yen ieu jalma-jalma teh saeutikna tangtu tas nyeu naon-naon nu matak ngarugikeun kakarna. Incu nu jadi guruna. Jadi nungtun timbul kepanasaran oge dina hatena hayang nyaho. Mepeg kitu udah boga aturanana jeung sabab-sababna baraya. Rupana bae anika mah geus jadi kabiasaan we nya resep mergasa ka batur teh. Widarma timbul deui setengah mancing. Kuda-kudana mah geus saged bisi bener-bener ieu jalma teh aya karep nu teu hade. Gampang sia nyapek teh ha. Abong kena bibir dari wengku.
Iya tuh ya, hayang dipapag madele. Asaan ya? Madraup nuka cida ngarasa tengenah nak ku caritaan Widarma. Ya berutkeun pereupna kana cukang irung. Betela gini aneh kamahnya tukang tumuk geuning. Widarma bari rikat jingkrak kagigir ngepeskeun padeungeul. Tacan aya maksud pikeun males narajang. Bongan sia deul badegong, budi warah sia. Madraup malik deui ngahiukeun deui panimpugna. Asana teh jelema saurang make rek nyieun balaga pisan. Geus aya nu tukang ngawarah mah deuleu guru kawula. Teu kudu diwarah deui ku tukang tumuk. Widarma bari ngalalepkeun sirahna. Ayeuna mah jeung nyebrutkeun panonjokna kana dadak Ki Madraup. Nyoba ngicip-ngicip wawasena Ki Barangasan. Bah, gampang dulu yang ngaragap dadah si Madraup mah. Tabus elaya bebatok sia. Madraup nyebrotkeun peurahna. Magiwar ngarobah kuda-kudana bari ngahiukeun panimpugna kana sirah Widarma. Tapi Widarma teh eleh kesit ngagentak mundur terus nyerong. Beungeut ngabalieur nyingkahan peurah lawan anu maledos bau. Sakilat nepak pigeurang lawan anu nyuruntul. Bilang meluncat kagigireun lawana. Bari ngabadugeun sikuna nyatok karo Madraup. Nu teu bisa disingkahan deui. Ngapeuletuk matak nyengsol. Madraup rikat malik bari kaayaan beungeutna semu ngadang hengak. Tapi leungeun kenca Widarma leuwih kesit datangna ngagompleng kana carehamna. Anu ngajadikeun Madraup ngadayagdag rek dijengkang. Ngan si konon rikat ngandek badan Madraup anu keur ngagaleong. Salamat oge teu tulus ngagembru kana taneuh. Lawan kadinya konon. Rak-rak igana tuman. Madraup marentah ka si konon. Gampang komando mah. Manehna sorangan ampir-ampiran kawirangan. Ngahaja ayeuna ngamajukeun heula si konon. Engke di mana tanaga lawan geus leuseuh kakara rek disanghareupan deui ku manehna. Mulung muntah ti dituna mah. Si konon gancang medengkreng ka hareup. Sanajan hatena mah rada peot lantaran miring Madraup oge anu kabilang leuwih onjoy pangartina ngan sageprakan pisan make rek ragrag. Tapi lantaran loba batur manehna boga angkeuhan tangtu bakal dibantuan anu matak teu eulem-eulem ketakna mah kawas nu heueuh we sugih kawani. Ya cengan ye coba-coba bisi hayang ngasaan peureub nahun. Si konon bari ngahiukeun panimpugna petana jumawa pisan. Ulah kawas rek ngagebahaya mah tu baraya. Widarma ukur ngageserkeun kuda-kudana nyerong kagigir. Beletak we. Pigeurang si konon dipapag satakerna solonton. Habak deui pundukna ditimpug ku leungeun kenca. Si konon kawas nu ngahanju lantaran hulu angeunna disampakeun tu Widarma. Berilang panona ngaburia kaluhur. Ngarasa ripuh punduk dipapeg jaba angen dibeset. Ari ditarik deui suku Widarma. Teu loba pola ngan bluk bae. Si konon nangkuban terus we ngusak teu lilir-lilir kawas nu sareti beranaker. Deuleu si konon ngan sakotea pisan. Teu anta parah deui jelang we. Kiobing dituturkeun ku si Busro laluncatan ka hareupeun Widarma. Anu saterusna narajang ngarepuk anu jadi lawana. Anu dianggapna tetela tanggoh sarta pangabisana lain lalawarakeunun. Atuh Madraupnya kitu keneh. Manehna milu ngarepuk. Anu pikeun Widarma mah rada riweuh oge dihurup ku tiluan. Kapaksa we manehna kudu mares tanaga jeung pangabisana. Panon cingceung ngabagi panenjona bari cungcat-cingcet nyingkahan panarajang. Tempo-tempo peureupna ngapelesat ngahanca badan nu jadi lawan. Ngan bubuhan manehna kacida lingas rancingasna. Meunang sababaraha geprakan mah masih keneh manehna bisa nyalametkeun dirina tacan kabeunangan ku nu jadi lawana. Montong aja go sia. Madraup ngagero bari ngahiukeun peureupna. Ngarasa gemes buka pelitanana nu jadi lawan.
sakitu dikarepuk teh mani hese naker ditewakna. Da kaula mah sakadar bela diri baraya. Dikumahakeun karna teh ku Andika teh ha. Widarma bari ngalegot nyumputkeun sirahna jeung ka tempat kosong. Ngajejek bincurang Ki Obing bari nunjalkeun si kuna ka tukang. Lantaran kabireungeun si Busro nyeredeug ti tukangeun belah kenca. Lain bae Madrau. Tapi Ki Obing jeung si Busro oge teu kira-kira ngaranjugna. Bareng ngadenge Widarma nanyakeun perkara karna. Perkara nyabit-nyabit karna mah teu matak helok. Lantaran tadi si konon geus tibolongsong omong. Nganu jadi kaget teh kumaha sarta naon hubunganana ieu mangkeluk jeung si Karna. Tapi Madraub teu ambil pusing. Sak we manehna narajang deui. Rokaya Widarma katempona teh kalah bekilingas. Sakilat manehna ngolebat kagigireun bari ngahiukeun peureupna kana iga burung lawan. Madraub ngaranjug, magentak manehna malik nakis, tapi leungeun kenca Widarma leuwih rikat. Kakara gebreh beungeut lawana malik. Sakilat dikepret ku gerakan burame ngabintih. Madraub kapaksa we ngajauh ka tukang bari pupuringisan. Beungeut karasana peureus nepi ka bijil cimata. Sedeng nuduaan deui mah tacan bisa naon-naon. Lantaran Ki Obing keur engke-engkean keneh teu beda we ti budak nu keur ulin jejengkean. Lantaran bincurangna asa potong. Ari si Busro masih keneh sangar sengir. Gadona meh bengo. Tadi teh dibadug siku Widarma anu datangna teu ngabejaan heula. Nyaho-nyaho geus ngagetruk we. Anu karasana lain deui nyerina. Ayo jawab. Dikumahakeun karna teh, kusi lain. Widarma bari ngahiukeun panimpungna rek ngahanca meunggeut Madraub. Wah teh mah kusi lain. Madraubna malang barikat nyingcet ngagunakeun suku sabelah. Lantaran hiji deui mah masih keneh nyautan. Tapi Widarma teu mere omer. Manehna terus we nyusul tepus ngabadugeun si kuna. Dituluykeun ku ngaheatna teunggelan kepang kana beuheung. Jaba sukuna nu nganapak sabelah teh disambar deui. Atuh Madraub geus teu bisa walakaya deui. Manehna ngageblak nang karak bengkang kusah koseh heseh udang. Ret Widarma ka Ki Obing jeung ka si Busro. Duanana geus nyeredeug babarengan narajang. Tapi Widarma nu ayeuna geus nekat ancur-ancuran. Ngagentak mapag lawan, petana teu beda we ti bagong bayangan. Anu amuk-amukan lantaran geus kagok asong. Akibatna hebat oge. Ki Obing ngabangkieung iga burungna beunang ditotog sedengkeun si Busro ngajurah roh dua sukuna beunang dirampin. Tapi Ki Obing masih keneh kuat ngalawan. Sabot Widarma ngaret ka si Busro, manehna ngagentak ngirimkeun jurusna. Maksudna mah rek ngabongohan. Ngan sagilar karet manten ku juru panon Widarma. Manehna rikat ngalegot ngajorelat kagigir ngagunakeun gerakan belut ngaborengkal. Malik deui diteruskeun ku gerakan cali dinoktrok macetruk kana beuheung. Nu tumrapna ka Ki Obing geus lain deui ripuhna. Manehna ngajaul anu saterusna ngabecir lumpat ninggalkeun babaturanana geus tae untupan pikeun ngalawan deui. Widarma ngarenghap kroyong we manehna nyampeurkeun si Busro anu keur kukuliatan rek hudang. Maksudna mah rek muguhkeun Karna. Tapi manehna teu katiten. Tukangeunana Madraub jeung si konon geus ting ketayep ngarodoho. Tacan oge pok Widarma nanyakeun. Beureub Madraub jeung si konon geus ting beletuk manten ngahanca kana sirahna jeung punukna. Teu pindo gawe. Widarma tikusruk kahareupeun si Busro. Atuh ngeunaheun-naker. Sakilat si Busro mapag angen ku peureub nahuna. Anu teu beda we ti nu borok dirorojok. Widarma jadi ngajongkeng anu saterusna badana ngoleweng kagigir bari lungleng katuralengan. Ku maksud mah Widarma teh moal dibere ampun
rek terus we dicas cara kutiluan. Oro kaya pangeusi lemur Cihike ting torojol maruru maksudna mah rek misah nuker padungdung. Disangkana kumadraup mah sabatur-batur tangtu jalma dua teh rek ngaraponan. Tetalangke deui ngan bolosat we. Tiluanana ngayakeun lengkah 1000 nuturkeun Ki Obing nu geus ti heula jicir ngaletang ka jalan anu brasna kanang karuka. Atuh Widarma salamet oge. Manehna ngagentak rek udang ngan ngagebruk deui lantaran tetenjoanana masih keneh lungleng ririakan. Kanca dangu Pamadrawi nyaeta nu tadi datangan gancang muru sarta ngahudangkeun Widarma bari hari weus barang tanya. Tapi Widarma ulah boro-boro dek ngajawab. Sira oge masih keneh ngarsa lieur jaba angen nyelek keneh tapak panimpugna si Busro tadi. Sanggeus manehna diuk terus we ngurut-ngurut angenna geus teu malire ka jalma-jalma nu ngarogrog bari recok ting kecawis. Geus karasa seger meusan mah sarta sanggeus mere keterangan saperluna ka Pamadrawi. Leos we wijana mah balik. Bari sirah mah bali deug keneh. Hatena teu boleh nyolok ka Karna sok sieun kumaha onam. Tapi lamun manehna inget kana tingkat pangabisana Karna anu memang leuwih ti manehna henteu melang-melang teuing. Ngan keukeuh we ngarasa teu ngarti naon maksudna caritaanana tadi nu saurang tea. Kanca dangu sadayana teu sakumaha jauhna ti Cihike ka Bumbulang teh. Pogoh sasat sagagampar keneh. Ngan sakoteap naker Widarma geus ngarongheap ka hareupeun Aki Mursid anu masih keneh cendelup we dina golodog. Sadatang-datang teh Widarma lain laporan kumaha hasilna. Tapi kalah pok we manehna nanyakeun Karna. Anu pikeun Aki Mursid mah mata kaget oge. Sadatang-datang teh lain ngabejakeun kumaha bejana ti Cihike manggihan Pamadrawi. Ieu mah kalah hayo nanyakeun Karna anu memang harita teh tacan datang. Nyaeta puguh tacan datang. Matak ngahariwangkeun akar budak teh. Ari biasana mah datar lila kieu. Aki Mursid ngawalon bari neuteub beungeut muridna. Beki komo dijawab kitu. Widarma geus teg we yen caritaan jelema nu tadi teh lain ngan sakadar carita nu taya eusina. Teu ngalilakeun deui paralak we. Widarma nyaritakeun papanggihan sarta lalakonna tadi ngadon padungdung jeung jalma-jalma nu pikeun manehna mah memang teu wawuh. Matak teu kahartina teh make nyabit-nyabit karna sagala. Pogoh jalan mah geus natrat. Boh manehna boh incuna pada boga pasualan sewang-sewangan. Barang ngadenge kitu-kitu carita Widarma teu panjang tatanya deui belenyang we. Aki Mursid dituturkeun ku Widarma ngajugjug ka tempat nu geus biasa paranti ngalasuluh. Jol kaurut diuk Karna tadi ukur manggih kampret Karna ngalumuruk deukeut tangkal kai. Suluh we 2 hurunan geus meunang meungkeut. Dudukuy ngagoler sisi gawir. Mun teu katahan ku rerembetan mah tangtu ngagorolong ka handap. Karna Ujang. Karna Aki Mursid gegerowan. Karna Widarma oge pipilueun ngagorowok. Lembeng taya nu nembalan. Gorowok di Widarma teu sirikna dibeakeun tanagana. Eta we urat beheungna mani ranteng pangaruh tarikna sora.
Tapi tetap karena teh sorak-sorana acan pangangguran reg Widarma tempat tempok kahandap ari breh teh tetela ngembang boled karena keur gulang-guling bari leungeunna nyandang tatali. Itu geuning dihandap Aki. Widarma ngagerok ngabejaan Aki Mursid. Manehna sorangan terus itu turubun kahandap geus teu noli kana rarembetan anu nyayeud ngahalangan jajalaneun. Rig manehna nincak dasar jurang. Teu anta parah deui. Gobrug we. Karna teh dirontok. Bari hari weus-weus. Aduh. Kunaon karna teh? Aduh. Cilaka Wid. Karena nyaritana pegat-pegat. Kasurung ku kangenesna nepi ka ngalakon dibakutet sarta dialungkeun kana jungkrang. Keheul ku diri pribadi teu ngabogaan pisan pikir rangkepan nepi ka katipu ku jalma-jalma deleka. Widarma teu panjang tatanya gancang we. Tali nu ngabakutet leungeunna katut awakarna teh di udaran. Geus lesot kabeh teu loba codeka regeyang we karna kumanehna dipanggul. Kumarayap ti bebaregeg naik ka luhur. Nepi kana beungeut gawir kakara ditema ku Aki Mursid anu geus manco. Ti tadi ge manehna nempokeun ka handap. Kunaon atuh ujang teh? Aki Mursid nanya. Barang karna digolerkeun dina taneuh handapeun tangka jengjing. Riuk beungeutna ngebrehkeun ka deudeuhna. Sarta lain deui ngahlasna mireungeuh nu jadi incuna ngalaman kecelakaan anu pohara sasat panggawe anu dengki. Aduh. Ditanda asa Aki dibongohan. Ditipu. Aduh. Karena saterusna humarurung ngararasakeun ka nyeri. Aku saha Jalu? Ku si Jatun. Aki Mursid sewot. Sanes Aki. Ku Ki Obing Madraup. Sareng duaan baturna. Dibongohan Aki. Aduh. Iya banget Aki nyautan. Teu reksak mah Aki. Si Obing jeung si Madraup. Ya bener kurang ajar jelema teh. Hayangeun diwarah meureun. Aki Mursid huntuna maniti papareket. Sanajan bener oge manehna teh kaasup jelema sabar. Mireungeuh ka aya nu jadi incu sakitu ruksakna mah teu burung nafsu nangusial. Reksak Aki beungeut abdi teh. Karna masih kana inget kana beungeut nama. Sieun ngarandapan ceda nu teu bisa leungit deui. Ruksak mah puguh Jalu. Manigareuna kitu getih uwungan. Tapi moal ari kudu terus cacad mah. Aki Mursid bari ngareret kana beungeut karna. Hayulah. Hayu anu urang balik we. Urang buru-buru ubaran Darma. Wayahna. Karna gandong. Aki Mursid jarita deui bari ngareret ka Widarma. Nitah ngagandong karna. Lantaran ditaksirna moal kuateun leumpang sorangan. Sawios Aki bade ngeureuyeuh we manawi kiat. Karna nolak masih kena sanggupeun leumpang. Kuat gitu. Kiat Aki. Darma mah itu we supados mangusuluh. Nya nah mah tuh. Ari kuat mah. Hei atuh Darma, panggul we suluh kitu. Geus kitu mah bring we tiluanana indit ti dinya. Karena sanajan bener sanggupeun leumpang tetep we kudu dipapah lantaran gagaleongan puguh nandangan panyiksa anu sakitu parnana.
nya ari keureuyeukkeun mah teu burung nepi ka imah. Lain deui atuh kageteunana nini amah mireungeuh beungeut incuna sakitu ruksakna. Tapi teu ngalobakeun dicarita leos we ka dapur ngagesruk nyieun beas cikur. Teu lila geus ledak we beungeut sarta badana karna dibaluran. Teh heula oge nini mah pan teu satuju mane dibawa ka dieu teh nana. Nyata we bisi kieu tah balukarna anu teu hade. Maklum aki maneh teh di dieu teh aya musuh. Aya musuhna. Wahyana bapa maneh gumetah digadog. Nini teh geus pirang-pirang atoh. Manehna teh teu kabawa riweuh pasal kasalan aki maneh. Ayeuna mah geuning teu burung we ngabukti. Akina anu boga dosa. Maneh nu jadi incuna kababawa. Nananggung mamahlana. Nini amah nyaritana ngageuri bari jongjon we ngabaluran awakna karna. Karna ngabetem teu nembal naon-naon. Dalah Aki Mursid oge nu harita keur diuk teu jauh ti nini amah. Teu nyarita sakemek sumawona mun ngabantah kana caritaan nini amah kitu. Widarma tuh jongjon tungkul. Hatena mah ngetek hayang geura nyaho saha-sahana nu mahala karna nu ayeuna geus dianggap dulurna pet ku hinis. Ras ka jalma-jalma nu tadi kungsi padungdung jeung manehna. Mun nya teh nu tadi moal teu diantep pasti bakal diteangan. Kana rupana saurang-saurang masih keneh apal. Upama seug papanggih di jalan pasampangan teh moal poho deui. Ganja dangu sadayana peutingna sadaya ngariung di tengah imah, ngariung nu gering lantaran karena badana jadi nyebret panas. Tadi mah ti beurang kawasna teh baal keneh, tapi ayeuna barang geus leureuh mimiti karasa tulang-tulang nyareri geus puguh beungeut jeung sirah mah puguh eta pisan nu jadi sasaran musuh-musuhna. Nini amah teu jauh ti nu keur haregungan neuteup nu gering bari carindak-dak. Aki Mursid sila anekak disanghareupan ku Widarma anu gawena teh ngan tungkul ngeluk. Tempo-tempo ret ka karna anu teu reureuh hahargungan bari guling gasahan ngararasakeun ka nyerina. Hate Widarma ngenes peurih lir nu digerihan ku hinis. Ari ras mikiran nu jadi sobatna nepi ka ngalaman musibat anu pohara. Hasil panggawe jelema jahil doroi. Da mun ceuk manehna nyaho mah tadi yen nu nandasa ka karna teh nyaeta jalma-jalma nu kungsi riributan jeung manehanana di lembur Cihike. Da moal teu terus diobrot. Sanajan bener manehna tadi kungsi lenglengan meh kapaehan lantaran dibongohan. Manehna moal make balik. Rek terus we musuh nak dibeledig paribasa ngapung disusul lumpat di udag tacan suda rasaning ati upama musuh-musuhna masih keneh bisa kumelendang kalawan samemena. Peuting beuki jempling iwalti sorak marga satwa nu biasa liar ti peuting keur neangan kahakanan. Cicir ngagerit ti magrib keneh ungkut-ungkut bangun taya kacape hawar-hawar di jauhna diselang ku sora bueuk nu kadengena ancat laer lir nu nyengakan. Kadenge harus naker cindutun dinadahan tangkal buah nu aya di pipireun imah. Keak koreak ngalayang luhur suhunan gorobas gaya bag lalai badot pindah tempat rupana wae kagareuwahkeun. Kawas nu digerakeun ku tanaga gaib kabeh sirah cengkat ngalieu ka luhur. Iwalti nu keur ngajepat
Jongjon we ngararasakeun ka nyeri. Awakna masih nyebret panas. Sakitu geus diboboroh ku nini amah. Lain ubar nu teu mental, tapi kasakita nu basangkal. Eukeur mah ngalaman panyiksa nu pahara katurug-turug terus dibalangkeun kana jungkrang anu lungkawing ngagejeret kana batu. Uyuhan teu pasiksak oge tulang-tulangna. Sakitu mah kaitung kuat karena teh badana ukur eumer. Geura sare anggur mah Darma. Ulah ripuh teuing sadarea. Aki Mursid bari ngaret ka Widarma anu keur cineluk. Tacan tunu Aki bilih Aki bade kulemah mangga we. Sawios abdi nu tugur mah. Widarma ngawalona bari menarkeun silana ngarasa cangkel. Ti sore mula andekak teu jauh ti nu gering. Nini we atuh geura reureuh ka itu. Keun sinana mah dikemitan ku Aki jeung Darma. Aki Mursid ngareret ka nini amah. Puguh geus ngarasa teu kuat, teu kudu dititah ngadua kalian. Jung bae nini amah cengkat neuteub heula ka incuna sakeudeung. Kojengkang we kanggona rek ngareureuhkeun awakna nu ti tadi terus ngagulang gaper nu gering. Dupi Obing sareng Madraub teh urang nangka ruka gitu Aki. Widarma nanya ka Aki Mursid setengah harewos. Nya. Nah gitu. Aki Mursid saterusna malik nanya. Hoyong terang we Aki. Rek ngalegaan jurang pasendatan merenya. Aki Mursid nanya deui bari neuteub. Maksud Aki, Widarma kawas teu ngarti. Yeuh, Darma teh meureun aya karep rek ngayakeun baritungannya jeung Ki Madraub. Kitu maksud teh. Sakedan atuh Aki. Kalakuan nu sakitu biadabna piraku kedah diantep. Obing Madraub sareng sabaturna teu benten we ti sato galak sarta jahat. Upami teu dibasmi teh tangtos salamina bakal nimbulkeun karicuhan sareng karibuhan. Salamina bakal janten bibit rurujit indung rurusuh. Atuh diantep mah matak ngaganggu keamanan balarea. Widarma ngajawabna pasti. Aki Mursid bet kawas nu humaneuar Pondok Harapan. Teu saluyu gitu sareng manah Aki. Widarma ngasongkeun pananya kawas anu heran. Memang sakuduna anu jahat mah kudu dibasmi Darma. Aki satuju ngan carana nu teu satuju teh. Carana nu kumaha Aki? Widarma tacan keneh ngarti bae. Kumaha sarta kamana loyogna caritaan Aki Mursid teh. Carana Darma da meureun hidup mah tangtu rek ngagunakeun kekerasan. Komo ieu mah dasar teh pan geus natrat. Hidup teh rek males ka nyeri. Nah lepat gitu Aki. Bawiraos abdi mah memang sakedahna. Maranehna tos sakitu ngakayana kepun karna. Sabajibna we abdi teh ngayakeun baritungan kanggo males ka nyeri menjadi dulur. Ku nafsu mah sagala oge taya nu teu pantes. Taya nu teu merenah. Memang kitu pantesna. Kitu kuduna. Jalma nu geus nyieun nyeri merenah pisan mun dibalas ku nyeri deui. Tapi da kitu peta teh lain hiji tindakan anu bijaksana. Nah, kedah kumaha tuh Aki? Widarma bener-bener ngarasa teu ngarti
kumaha pamadeganana Aki Mursid teh bet siga nu borangan pisan. Pasalna mah dulur hidup jeung Ki Obing teh dasarna kacida cetekna ukur kasigeng perasaan anu memang Ki Obing teh rada lengus sarta adigung teh dasar naon-naon nu batak nimbulkeun kapapanjangan musuhan ngan salahna Aki rumasa talingeuh teu ambil pusing sugan teh moal terus kapapanjangan ayeuna mah geus kieu jadina keun ieu mah urusan teh ku Aki sorangan rek dibeberes can lilir teuing upama seug diayakeun babadamian jeung maranehanana. Aki Mursid ngebrehkeun pamadeganana jelas pikeun Widarma mah hiji pamadegan nu matak teu kaharti condong teuing kana ngelehan maneh anu jero-jerona ngandung unsur-unsur rasa sieun atawa seber. Tapi Widarma teu nembal deui. Jelas pamadeganana Aki Mursid teh moal bisa dibantah. Manehna tungkul bangun husu ngadengekeun sarta nu satuju kana naon-naon nu diebrehkeun ku Aki Mursid. Padahal dina hatena mah ngagorah pinuh ku carita-carita anu teu kedal anu ngandung maksud-maksud nu pasti moal bisa dirobah deui. Yen Ki Obing sabaturna ulah diantep kitu bae kudu diayakeun baritungan sanajan kudu kumaha oge akibatna. Panandasa kakarna teh lain antepkeun cindekna hutang uyah kudu dibayar ku uyah, hutang wirang bayar wirang, keras lawan keras, dugal lawan dugal. Kitu harewosna hate Darma harita. Terila jung Widarma nangtung lutrak mukakeun panto. Maksudna mah rek iih. Sanajan bulan teu tembong, tapi bentang baranang. Saeutikna teu matak merdong teuing. Nyingraikeun beleg-begna poekna peuting. Sedang angin geus mimiti ngahiliwir, ciri wanci geus maju ka tengah peuting. Rek teh pisan Widarma nincak kana golodog. Ngadadak manehna ngareret ka jalan. Tembong sanajan anggang keneh, aya jalma ngabring. Sigana mah opatan, maju kalebah imah Aki Mursid. Tinggardig bangun rusuh. Bisi aya karepna nu teu hade. Pugu kembang kahariwang mah teu kurang-kurang. Widarma teu tulus unggahna ka golodog kuliwat we. Maena katukangan tangka nangka bari panonna mah teu leupas ngawaskeun nu keur ting arungkug. Beuki lila beuki tetela opatan ngabring duaan-duaan. Nu pangheulana tembong geus rada-rada kolot duanana oge. Jelas kumisna geus semu-semu bodas kacaangan ku cahaya lantera nu diteundeun di hareupeun imah. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.